Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah nungung bara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toeng sak perceka nyangga dharma pajajaran muka tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa miara pangkaya memang sawajibna geten titen rumah buat tanah pusaka. Titen kana pakaian harta benda pusaka muka duhuk waktu jaga anu lian mawasa moal bisa rumaksa ngatur nolak jenariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jembar di bawah Indonesia. Titen kana pakaian harta benda pusaka muka duhuk waktu jaga anu lian mawasa moal bisa rumaksa ngatur nolak jenariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda.